Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu dimana wae ayana tepang dangu deinya sareng aki para mancomania salam dunya di acara dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Daramang sadayana alhamdulillahnya upami daramang mah boh dohirna boh batina. Mugi-mugi sadayana ge tetep dipeparinan kelancaran rezekina dijembarkeun manahna sarta ditebihkeun tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Urang reueuh deui neraskeun hanca nu katuna dina jejer lalakon mulang ka pangkonan bagian anu kasalapan. Kumaha terasan ieu lalakon urang Bandungan bae sasarengan sakedap deui. Kangge anu palai dongeng silat, dongeng anu sanesnya tiasa di Bandungan di channel Tepas Sunda oge di channel Kidagar Official nya. Haki oge medar di channel anu sanesna. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadengungkeun mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae di toel pelebah tombol loncengna supados aya beja tenapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan. Upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Mugi-mugi wae sadayana tetep dipeparinan ka segala rupi kelancarannya. Urang keur deui dongengna atuh urang amparkeun deui samak kabuitanana. Par samakna sor atuh haya cinte oge lalawuhna aya klub suuk mangga kaparayun sadayana prung Dagar Kiropa geus aya 3 bulana koma di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Sagala upaya dikerahkeun ku tim dokter pikeun nyalametkeun nyawana. Ibu Rianti, Pakustara sarta Anaya harita keur nemonan Dokter Herman di rohanganana. Dokter Herman teh dokter spesialis anu nangani Dagar Kiropa. Kumaha dok, kayaan putra abdi teh? Burianti tumanya ka Dokter Herman bari cipanon namah teu oleh ngembeng. Hariwang pisan Ibu Rianti teh ningali kayaan budak hiji-hijina anu keur keuna ku musibah. Ohon kumaha dokter? Pakustara ge milu tumanya. Bari pasomona alum nguyung. Ibu sareng bapak sing salabarnya margi tuang putra teh kondisina masih sapertos dinten kamari dacan keneh sadar ieu teh kumargi saraf pusat motorikna reksak aya tulang anu remuk dina tungtung beuheung anu ngajepet kana saraf motorik tuang putra. Dina tiasa sadar nage ibu sareng bapak teh kedah sabar margi tiasa janten. Ti beuheung ka handap mah badana tuang putra teh bakal lumpuh total. Tapi teu can pasti mugi bae aya mujizat ti Gusti tuang putra tiasa pulih deui sabihara sabihari. Cek Dokter Herman nyaritakeun kayaan Dagar Kiropa. Dokter, tos 3 sasih dapat dirawat di dieu, tapi teu acan aya bae perkembangan anu sae. Kumaha saran dokter kapayuna? Anaya milu nyarita bari neuteup ka Dokter Herman. Saleresna mah di dieu teh kakirangan alat kangge bedah saraf. Sareng obat anu saena oge stokna teu acan aya. Dokter Herman terus terang ngeunaan kayaan rumah sakit anu memang harita tacan salengkep zaman ayeuna.
Upami kitu, saya dirujuk ke rumah sakit mana tuh dok? Tanya anaya deui. Anu kumplit mah di rumah sakit nasional Singapura. Salian di alatna lengkap, tenaga medisna ge ahli margi kaluaran ti Amerika seseueurna atanapi ti Inggris. Walon dokter Herman deui. Anaya Pakustara sarta Ibu Rianti silih tetep. Deposito sareng tabungan dapa masih seueur Bu. Artos kangge nikahan sasih payun ge teu acan kacoceng. Serat-serat berharga bumi, tanah, pila, mobil sadayana aya dititipkeun ka pangacara dapa. Nyaeta Ibu Sugianti SH. Anaya miheula nerangkeun kayaan keuangan dapa ka Ibu Rianti. Ieu we dok, pikeun kasalamatan putra abdi teh bade ngalihkeun perawatan ke rumah sakit nasional Singapura. Nyuhunkeun rekomendasi we atuh ti dieu. Pakustara nyokot keputusan. Anaya jeung Ibu Rianti unggek tanda nyatujuan. Ya pamitos kitu kaputusan kula warga mah kami mah bakal nyiapkeun serat panganteur sareng berkas-berkas anu sanesna kangge kaperyogian di rumah sakit di Singapura. Kaleresan aya sobat abdi di ditu teh walon dokter Herman nyatujuan. Dua poe ti harita, Dagar Kiropa anu masih koma dibawa ke Singapura. Anaya satia marengan sarta ngarawat Dagar di rumah sakit. Sagala keperluan di Singapura Anaya anu nangkasna. Gancangna cerita menang sabulan di Singapura. Dagar Kiropa geus pulih kasadaranana, geus bisa cumarita kawas biasa. Ngan bae ti semet beheung kahandap mah lumpuh total. Ulah waka bisa gerak, ngarasakeun ciwitan bae teu bisa. Sarap parasa, sarap motorik sarta sarap nu sejena reksak alias ruksak teu bisa diubaran. Geuning kieu karasana jadi jalma tunadaksa teh. Sagala nagumantung ka batur. Dagar harita ngagerendeng lalaunan. Ulah nyerah kana nasib dap. Sing tabah, sing kuat. Aya ana di sagigireun dapa. Juliet moal ingkah melilahan ti sisieun Romeona. Cek Anaya. Bari ngusapan buk dapa anu geus mimiti panjang, da keur memeh dioperasi masirah dapa teh didugulan heula. Dagar seuri maur. Anak, urang uih we ka Bandung, percuma lami-lami di dieu ge. Pandapa mah moal tiasa diubaran langkung ti kieu. Dagar ngalengis mentari satujuan ku Anaya. Cipanon Anaya nyurucut bedah. Sanajan tita tadi ditahan-tahan ge anger we teka tahan. Rek tahan kumaha calon salaki anu sakitu sehatna kasepna keur aya di puncak karirna. Ngadadak kawas diheulang jadi tunadaksa teu bisa naon-naon. Sanggeus ngarahuh miceun Bang Balu, pok Anaya teh ngajawab. Palengan jelek di bumi nu mana? Nu di Cimahi, di Bandung atanapi di bumi ibu. Ulah di ibu, ulah dugi ngarepotkeun wae sepuh. Dipila anu di Lembang bae anak. Walon Dagar. Juru panonna oge sarua beus ras kana nasib diri anu sakitu tunggarana. Mangga di mana bae ge ana mangiringan, cek Anaya bari terus ngusapan buk Dagar Kiropa bangun nyaheun pisan. Gancangna carita Dagar geus mulang ka Bandung balikna ka pila pribadi anu aya di Lembang.
Dipila teh disambut ku Mang Dudung sapara kanca, sakabeh rekan sarta babaturan sobat hadir di Lembang. Dagar turun ti mobil pindah kana kursi roda anu didorong ku Anaya. Sakabeh nu nyambut keprok bari ngabentang sepanduk wilujeng dongkap Gatot Kaca. Dagar nyerengeh bunga sarta kagagas pisa. Gening batur-batur nate sakitu mika cinta ka dirina. Sakitu geus 4 bulan leuwih teu panggih tapi taya anu robah, tetep kawas kulawarga. Nya pikeun saharitaeun mah hate dapa teh kahibur ku kadatangan sobat-sobatna. Tapi sanggeus taya sasaha ukur duaan jeung Anaya, hatena marudah deui. Lawang ingis salempang yang hareupan kahirupan kahareupna. Kitu kayaan Dagar Kiropa. Mangsa harita beragna heureuyna eksentrikna ilang taya urutna. Ganti ku alum nguyung sedih kin-kin. Loba kasieun loba kamelang, sagalana asa poek dunya teh asa tibalik. Geus meunang 6 bulana Dagar Kiropa nganjrak di Lembang. Usaha sarta tarekah mah tetep dijalankeun. Teu sirikna sakabeh dokter anu ahli geus didatangan. Pon kitu deui tabib sinse herbalis ahli pijat ahli tulang tepi ka paranormal jeung dukun. Nu aya di Indonesia mah nu geus kaceluk atawa kabentar pernah dipentaan tulung. Tapi kadanget harita taya nu sanggup bisa ngubaran Dagar tepi ka cager kawas sabihara-bihari. Dagar sigana geus hoream pikeun ubar. Waktu luangna kiwari mah dipake ngarang buku sarta jadi katua perhimpunan tunadaksa. Salian ti kitu, Dagar oge nyieun radio Tepas Sunda. Sababaraha acara manehna sorangan anu jadi penyiarna. Acara konseling kahirupan atawa pacurhat. Nyaeta acara pikeun nampung curhatan pamiarsa radio bari nyiar solusina. Jadi acara favorit pamiarsa asuhan Dagar Kiropa. Anaya atuh tetep satia unggal balik gawe manehna ngalongo ka Lembang pikeun maturan Dagar. Kanyaah tur kasatiaan Anaya teh pikeun Dagar mah malah jadi tambah pikiran dina batina. Sabab Dagar karunya nempo Anaya anu sakitu bageurna merhatikeun ka dirina. Bari teu madulian kana dirina pribadi. Dagar teh sadar sapinuhna yen dirina moal bisa mere kabagjaan lahir jeung batin pikeun Anaya, nu aya malah manehna jadi beban pikeun Anaya. Di kumaha-kumaha oge Anaya teh saurang wanujang ora anu normal, anu butuh kana perhatian, butuh pasangan hirup anu normal, butuh imah atawa rumah tangga, tur kahareupna boga turunan. Sadar kana kaayaan dirina nu tunadaksa tanpa daya, Dagar merekatkeun maneh pikeun ngaleupas Anaya tina tali cintana. Pas sore kawas biasana Anaya datang ka Pila Lembang. Bari mawa apel beureum ka resepna Dagar. Barang sup ge Anaya ka Pila langsung ka dapur pikeun ngumbah apel bari nyokot peso dina laci dapur. Dapa, cobian ka resep dapa ieu, cek Anaya bari ngeureut apel ku saseget peso. Apel meunang ngeureut teh disodorkeun kana bibirna Dagar anu keur diuk dina kursi rodana bari ngadaweung di hareupeun jandela kamarna. Dagar teh tengah huap apel disodorkeun ku Anaya, panonna melong ka saluareun jandela kawas nu keur nyawang pamandangan, padahal mah Dagar keur ngalamunan nasibna. Kunaon dap? Aya naon?
Anak simpen apel serta peso luhureun meja leutik nu aya di kamar dapa. Teras enggal ka dieu deui. Anak unggeuk manehna nyimpen apel sarta peso luhureun meja leutik. Tuluy nyokot kursi gek diuk hareupeun dagar Kiropa. Anak pami anak cinta ka dagar, tinggalkeun dagar. Cek dagar sorana halon kawas nahan bang balu hate. Dapat nuju heureuy nya. Moal dugi ka mana oge anak mah bakal tetep satia sagigireun dapa. Walon anak aya bari imut, kasatiaan sareng kabelana anak ka dapa katampi pisan. Urang parantos narekah dugi ka danget ieu, tos cekap anak. Tos langkung dicekap. Ulah lepat hartos. Dapat teh alim egois ngungkung ana dina hari gudapa. Jalan ana masih panjang. Ulah dugi kahambat ku kayan dapa ayeuna. Cek dagar sorana tambah ngageuri nahan perasaan hatena. Dap, ulah nyarios kitu. Ana ikhlas ridho ngajalanan sadayana. Pami kedah tandon nyawa ge ana teh ikhlas. Margi dapa pasti ngalakukeun hal anu sami pikeun ana. Cek anaya barina teu panon dagar, aya nu ngembang dina kongkolakna. Ana dapa ikhlas kantunkeun dapa. Naon nu tiasa diharepkeun tina lalaki tuna daksa model dapa. Nu taya daya sareng upaya pikeun nginum bae kudu dibantuan ku batur. Sawios dap, ana mah tumarima. Pami ana palai ninggal dapa bagja. Kantunkeun dapa. Ulah nemonan deui dapa salalamina. Margi kabagjaan pikeun dapa nyaeta tiasa ninggal ana hirup normal. Bagja tiasa ngarumah tangga sareng lalaki nu dipika cinta ku ana. Ana yang nyegruk ceurik dina harigu dapar dagar Kiropa. Sajongjongan mah taya nu nyarita. Sanggeusna rada lelerpok ana yang nyarita. Pami eta pamunut sarta kapalai dapa. Sumangga ana seja ngalaksanakeunana. Kedah nikah sareng saha ana teh? Rudi nu raheut hatena sabab ditinggalkeun ku ana pikeun udag dapa satos uih ti Prancis. Dugi ayeuna ge anjeunna teh acan nikah. Tikah Rudi dapa bakal ngaraos bagja sarta lugina. Cek dagar bari nyusut cipanona anu ngecelakan bedah henteu katahan. Kapalai dapa bakal ana laksanakeun. Hiji deui anak. Urang teh moal papendak deui. Ulah dugi ka aya deui dagar di antara Rudi sareng ana. Ana ya teu kuat nahan anu nyelek dina ti corona. Ana ngagabrug nangkep dagar Kiropa, dagar teu bisa males nangkep. Kan saukur cipanaon anu rambah juuh maseuhan bajuna. Nya ti saprak harita Anaya teu pernah deui datang ka Lembang. 2 bulan di harita Mang Dudung datang ngabejaan yen Anaya geus kawin, salian teh eta Mang Dudung ge ngabejakeun yen anak buahna aya nu nempo. Lalaki anu asup ka satukangan pepanggungan teh si Horeng mah anak buahna Atep, sobat dalitna dagar. Mang Dudung minta panimbangan ti dagar nah rek dilaporkeun ka polisi atau rek dibalas ku jalan demit deui. Ulah Mang, ulah males kagorengan ku kagorengan deui. Moal hade balukarna. Geus, kuring geus narima sagala papasten anu tumiba ka diri kuring. Teu kudu lapor polisi. Keun bae. Kege amal perbuatanana sorangan nu bakal malesna. Cek dagar nyaram ka Mang Dudung lapor ka polisi atawa males ka nyeri ka Atep. Jedeuh teuing dapa. Mohon gua Mang Dudung bakal diestokeun pisan cariosan dapat teh. Cek Mang Dudung hatena mah ngarakacak. Sakitu dijulidan ku batur ge dagar teh teu midendam, jauheun hayang males pati mah.
Saminggu ti kadatangan Mang Dudung katunggaran dagar Kiropa teh beuki nambahan. Sabab Pakustara tilar dunya. Pakustara kena serangan jantung. Sabrak dagar cilaka teh Pakustara jadi geringan. Dalah di kumaha-kumaha ge nampo anak hiji-hijina nandangan tunadaksa mah kolot mana nu teu bakal jadi pikiran. Jadi Bang Balu nu antuk nama ngagorogotan kasehatan badana. Dagar diuk dina kursi rodana netep taneuh beureum gundukan kuburan bapana. Bapak mah tos bagja Pak, tos mulang ka pangkonan Gusti. Tos moal ngemutan dunya secara abdi anu maot henteu hirup henteu bade nalasan maneh sieun dosa nyorang hirup ge senggah namani kabina-bina. Duh Gusti, cabut we nyawa abdi teh teu kiat abdi nandang tunggara anu beuki karasaparna. Keur kitu kentreng-kentreng kadenge ayat tukang batagor ngaliwat ka hareupeun kuburan dapa ngukur ngalieuk. Tukang batagor nyampeurkeun, Kang wade jajan. Batagor haneut raos asa tanggiri. Nya Mang 2 porsi we atuh. Kanggo kidalang saporsina mah. Pohara pamiarsanya. Kunarojona tukang batagor urang cekapkeun heula dongeng nandugi ka dieu lalampahan dagar Kiropa dina lalakon mulang ka pangkonan bagian anu kasalapan. Pamirsa sadayana kumaha lajengan ieu carios antosan bae lajengan naenjing deui ayeuna mah akina atuh bade maosan heula nya pairan utos lebet di bagian nu kamari. Aya saha wae urang bukaan heula ya Teteh Nuraini Silvina Dewi di Denpasar Bali hadir hanupi sami-sami. Kang Jaya Sumpena oge di Jakarta Timur na Mancotras. Waalaikumsalam rampes mugi aki sakeluarga Sinareng Mancomania aya dina kawiljengan. Amin. Teteh Hanita Parel calik satia ngantosan hatur nuhun. Teh Yulina Belia oge hanupis aki saurna hatur nuhun sami-sami. Teh Intan Ramadhani hadir 3 rutna hatur nuhun. Teh Linda Imut oge Bandung Pogot ki. Aya Celis di Tasikmalaya hadir Mancomania mantap saurna. Mana ti Sumedang Waalaikumsalam alhamdulillah tetep manco ki ngadangukeun dongeng na prung. Kang Prabu Arjuna mantap ki. Kang Agus Sumantri Kang Agus Sumantri Pogot Mendako 3 rutna saurna. Teh Tini Martini oge di Soreang hadir. Satrasna ya Teteh Tami Maliha anu Pogot di Ciamisna. Kang Setia Budi oge Mancomania Tasik hadir bari ngopdod saurna. Aya Katumbiri Rizky Store. Assalamualaikum kumaha daramang sadayana. Waalaikumsalam. Aya Teh Rina ti Oman sumuhun ki nu jahatnya ada sanes nu tebih geuning tapi nu paling caket karaos ku abdi ge. Muhun seueur nama malah dulur. Ayo we dulur nu jahat teh. Oman Mancotras ki eleh eta dagar cenah tos aya deui di Jepang muhun ya jalan-jalan. Aya Kang Asep Saipullah ti Cibuntu hadir manco prung. Assalamualaikum ki. Waalaikumsalam matur nuhun. Aya Teh ini Suheni ti Batam na aki sumuhun. Kacida teuing eta Kang Atot kuat kabeng bat kuranda. Katulah ki janten ti kusruk. Ieu mah ti beubeut hawatos na mana Bisarwiti tenulungan Bisarwiti nuju libur. Capeyeun kukurilingan wae. Aya Teh aya Mama Handri Maulana Karawang alhamdulillah hadir manco. Tas aya Kang Maman Sibalagadona di Kuningan hadir manco. Kang Ade Sukarna di Bandungna oge teras manco nya. Kang Asep Suherman di Bekasi oge hadir manco. Waalaikumsalam rampes salam atas medar deui carios mulang ka pangkonan di channel Mancomania atur nuhun aki mugi aki aya dina kawiljengan Sinareng kawaliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana sakitu heula pangintennya anu tiasa kapihatur siang ieu akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.